Anjing tinggal karena rongkrong kieu. Piknik atuh guys, cicing di imah. Piknik cenah guys, cicing di imah tinggalikeun tuh. Urang mah piknik nage teh kudu mahal-mahal di nu kieu ge piknik urang mah. Pentingnya bisa seri heuh. Heeh, bener. Dangekeun atuh guys. Kudu mahal-mahal piknik mah. Tuh, ieu geus tuh. Anjing badak goblok. Pina Aing yang piknik tuh Pak, tapi piknik nah yang ka Oyo aing mah. Piknik lain piknik ka oyo mah tuh sia teh. Kan di Oyo mah haneut, ya baya kasur, piknik na teh ngeunaheun naon ieu mah di jalan anjing kageleng manten goblok. Mana mah aya koyo lain dari piknik aya ngemplut. Eta yang ngemplut Emang anjing. aing teh keur hayang ngemplut soalnya geus 3 tahun tidak tersalurkan euy. Naon sih singkatan oyo teh? Oyo teh naonnya? Oyo teh. Oh, teh ontoyo noyod. onton noyon. Kontol noyon. Sok atuh Pak, panginfokeun Pak ieu heuh. Heuh keur teu boga duit. Bapak bisa rek ngagadekeun keukeuh sok bae. Goblok anjing. Gadekeun tapi gadekeun anak ka gadun gitu Oh, kana loba duit heeh. Keukeuh geus capek jadi randa bae lah jadi simpenan we. Urang mah sok teu ngarti ka awe ongko aya nu resep jadi randa, aya nu henteu jadi mana nu bener ieu teh. Mun keukeuh ya panya, Heeh. keukeuh ayeuna geus capek gawe wae keukeuh hayang keukeuh mah mung kawin. Bae jadi simpenan we. Anjing goblok. Rame gitu diudag-udag ku pamajikanna, pangiruk teh berwarna. Goblok anjing. Boga ada TV anjing berwarna cat. Tah, geus ya aing tanya deui ye. Ka ai maneh resep rarandaan kan batur mah dengan anu resep ngaranna teh. Resep anu boga sakit namanya resep ngaranda. Urang mamang resep ngaranda teh naon? Tah, randa mah loba diudag ku salaki batur anjing tah eta mang. Matak aing mah resep jadi randa ngarah aya tantanganna anjir jeung salaki batur mah kan resepnya urang teh kita dicarekan ku pamajikanna. Ya banding ieu na teh ngan hijinya. Geus Naonna? ditijek ngahaja. Goblok. Jadi heuh, jadi Ngecalapruk anjing. Eta motor goblok. Ngalangan jalan. Bruk ya. Enggak sok. Jadi musuh nate ngan hiji pamajikanna hungkul ari bobogohan di salaki batur mah kitu heueuh. Jeung nikmatnya kitu. Jadi nikmatan bujang, duda atau salaki batur? salaki batur. Oh. Amun bujang ngajak nate di kebon. Hayang Anjing. Tayang lamun salaki batur geus puguh pasti ka hotel sieun ka panggil Heeh, pamajikan. bener. Bener, Lamun jeung bener. duda, Mun jeung duda teh taralila anjingnya sakedeung wae. Berarti kan anjing bujangnya. Henteu salaki batur ngeunahna. Anjing Salaki batur. goblok. Salaki batur mah terdepan lah. Hidup pokoknya salaki Hidup batur. salaki batur. Kayak tenang ya. Aku akan menjadi milikmu. Anjing goblok. Tunggu dudamu pokoknya mah geus. Anjing. Sahan mah jadi duda. Ceraikan aja istrimu sekiranya marusingkeun ngagokan kan ulin ngagokan kan bobogohan deui ceraikan anjing. Kumaha. Maneh rek ulin, heuh. Rek ulin rek balik subuh sok. Heeh. Maneh misalkan teh rek aduh mau nongkrong nih sama teman sok. Anjing. Ya, kita masalah apa? Duit ngalir. Duit ngalir, ngomong we baseuh. Salah prok anjing ngomong. Pokona mah geus Iya. apalagi ya kenikmatan hidup dewa itu ya. Iwal dari ngemplut kenikmatan Ada. hidup teh guys nggak ada lagi Ada udah. lagi. Inilah grup ngemplut. Anjing mereka. Hidup ngemplut.